Abila lakona jadi Didi. Abila Paramila lakona jadi Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Putra lakona jadi Dadang. Eta aya 5 urang rerencangan nyaeta Danu, Dina, Dita, Didi jeung Dadang. Geus satuju rek ngagawean tugas kelompok balik sakola babarengan. Tugas sakola ieu di tempat biasanya. Di saung teh apa di Imah si Danu? Di saung we deket sawah ngeunaheun bari ningali pemandangan. Geus maranehanana barali ka imahna masing-masing jeung jam anu geus nunjukkeun jam 3:30, Dina, Dita jeung Didi marangkat ka saung. Anu ukur si Danu anu henteu mangkat mah sabab manehna mah kalah sare tibra naker jeung poho kana janjina. Di saung nu kamananya atas hampir jam 4:30 ieu manehna can datang keneh wae geuningan. Coba manehna pohon lamun ayeuna arep parangsa manehna lamun urang teh rek ngagawekeun PR di imah manehna. Apa urang ka ditu we nya? Meureun manehna keur ngadagoan urang-urang. Meureun oge manehna aya urusan, tapi pohon mere nyaho ka urang-urang. Urang dagoan we lah. Bari sabari ngagawean tugas. Maranehana oge opatan tuluy ngagawean PR babarengan bari ngadagoan kadatangan si Danu. Sanggeus jam tangan si Dadang nujukeun jam 6:30, ka tembong ti jauh aya budak lalaki lulumpatan sabari mamawa tas sakola. Bener si Danu karek datang. Tapi konon manehna lulumpatan kos kitu nya. Siga budak jure gue make seragam sakola ongkoh deui. Mana keur naon di saung isu-isu keneh. Aku nanti sieun kaburangan asup sekolah. Tidinya oge Dita, Dina, Didi jeung Dadang seserian maneh ukeuy-ukeuyan. Ieu kan sore keneh karek-karek mandi Danu. Maneh pasti karek kudang sare nya. Makana Danu orang kadangna di tempatan sekolah kelas sare. Dinya oge beungeut si Danu beureum bakat ku era ka barudak nu araya di saung eta.